Terus berapa kali atau disudona jam menyebutkan uang dibikul akhirnya menyebutkan anak gerhana jeung Allah lain mun teu dibayar datang moal lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar kuring teu datang catat ku bapak berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit sok uji ku panitia poe ieu pisan hade gitu nana maneh ceramah teh kaharti hirup teh kudu barang jeung Allah aya nama kieu we lamun bener barang jeung Allah mah amplop moal dibikeun deuk dibikeun we ka yatim jeung ka miskin kumaha ceuk kuring tong sok kitu sok itu. da eta mah ceramah ku bapak bisa katoong antara ceramah jeung perilaku bakal beda pak mata ulah wakat ingin autis ku ceramah kuring lamun ibu cenah ku akhlak kuring Kering amang ya. gerak taong dina sarsaiji kitab ulama ilmu eta kacicing dina rupa hiji qauli dua qauli tilu qauli hate Bentar. Enggak. Bentar. Ku aya dewa. Hah? Iya, ka dieu. Aja. Eta mah geraknya. Masih paham mau kali takut. Wul etan. Oh, seneta nak. Mau ke jalan ada kan? Heeh. Pakai murid tadi ke Baka kena hendak di foto tuh langsung. Iya sareng uwa ya di lembur ya. Di kampung uwa asreng ya. Si gagah si ganteng kalem. Anu ngagegeh talun dia ya. Ya Tapi nyapa itu tuh. nepi atuh. Jadi di kesempatan kali ini kita itu ya mainlah ke rumah keluarga ya yang ada di Kampung Talun. Kampungnya seperti ini. Oh, tidak terlihat. Nah, seperti itu. Jadi kita di Talun ya hari ini. Nah, ini tokoh ya. Wasreng ya. Alah, Pak Isam. Biasa jalan-jalan. Kabuyutan. Syuting.
فقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Masya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha